Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sareng simkuring ngeuril dina dinten ieu simkuring bari numpangkeun di Jiwarta ngeunaan kegiatan dina ngajagi kebersihan di lingkungan sekolahan. Siswa sareng guru SMA Negeri Jatinangor parantos ngayakeun program jasa komunitas pikeun ngabersihkeun lingkungan sakola dina dinten Rabu. Kegiatan bebersih di lingkungan sekolah ieu dirangkap dina tema lingkungan sekolah anu asri. Siswa sareng siswi ngabagi-bagi tugas di setiap kelas ngaliwatan pituduh sareng bimbingan ti wali kelas. Sebagian murid nulian deui ngurus pepelakan anu kerek mekar, aya nu nyiram tangkal, nyabutan dukut sareng oge anu ngumpulkeun kekembangan. Teras dikumpulkeun sampahna. Pupuhu sakola Uus Usman SPD MSI nyatakeun karares pisan lamun migawe bareng silih gotong royong pikeun ngabersihkeun lingkungan sekolah. Alhamdulillah lingkungan sekolah urang parantos janten lingkungan bersih sareng padamelan karasa hampang tur pikaresepeun sabab dilakukeun nu sasarengan saur anjeunna. Nah pemirsa sakitu wae warta Sunda anu tiasa kupiatur dina dinten ieu. Wilujeng patepang deui dina warta nu sanesna dina dinten nu bakal dongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.